A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء innallaha alimun hakim. Wallahu a'lamu bimuradihi. Eling-eling wong akeh kang padang imankeun ya ladina kabeh innamal musyrikuna ing pastine utai wong kang musyrik kabeh najasun iku kang najis. Wadarun tegese iku kang kotor li khubsibatinihim karena kotor batin iya musyrikun. Fala yaqrabu maka jamarak ya musyrikun kabeh al masjidil haram ing masjidil haram ay la yadkhulul haram tegese aja maranjing ya musyrikun kabeh ing tanah haram ba'da amihim hadza ing dalam sausene tahune ya musyikum hadza ikilam ya mutis'in ayam 90 tegasnya tahun sanga minal hijrati kang tetap saking hijrah wa in khiftum lan lamun waradi sira kabeh ailatan ing beban ing fakir faqran tegasna pak binti ta'i tijaratihim ankum kalawan pegat perdagangan musyrikun saking sira kabeh fasaufa yugnikumullah maka besok bakal nyugihkeun ing sira kabeh sapa Allah min fadli saking kurnia Allah insyaallah bener sakeun ya Allah aqad agnahu lan teman-teman nyugihakeun ya Allah hum ing muslimin bil futuhi wal jizyat kalawan kemenangan lan upeti innallaha ing satuhuna Allah alimun iku kang maha uning hakimun tur iku kang maha bijaksana Ayat ieu diturunkeun ku Gusti Allah pada tahun 8 Hijriah. Ketika Kangjeng Nabi ngainstruksikeun ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah supaya nyampaikeun surat Bara'ah terhadap orang-orang Mekah. Sayyidina Ali nyampaikeun amanat ti Kangjeng Nabi, nyampaikeun macakeun surah Bara'ah terhadap musyrikin Mekah bahwa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasul. Sayyidina Ali menyampaikan wahai para musyrikin Mekah bahwasanya Gusti Allah berikut Kangjeng Rasulullah bari'um minal musyrikin lubar merdeka eueuh hubungan jeung para musyrikin putus. Waktu orang-orang Mekah teh rada kararage diputuskeun ku Sayyidina Ali seperti itu. Ngaromong manusia. Setelah Sayyidina Ali nyarita ya ahla Makkah sata'lamuna ma tulkuna minasyiddati.
cek manusia-manusia wahai ahli Mekah ali geus caritakeun Allah jeung Rasulna bari'um minal musyrikin. Wah, pokona urang bakal ngarasakeun naon anu bakal terjadi kesulitan-kesulitan moal aya atuh kuarima urang teh hubungan perdagangan moal aya nama hubungan permuamalahan sedangkeun urang bisa harirup teh cek urang Mekah ieu teh kapan urusanana muamalah perdagangan tapi Allah jeung Rasulna geus mutuskeun hubungan timbul tidinya pemikiran bahaya ieu maka ditu da urang bahaya teh naon pemikiran embung susah lantaran putus hubungan kuari antara Madinah jeung Mekah bari'um minal musyrikin bisalah harirup urang Mekah teh kapan aya hubungan jeung urang Madinah urang Mekah anu masih keneh loba kafirin teh kapan eta teh sararugi nyana nu ngajalankeun roda perekonomian perniagaan atuh naon hartina sugi aya putus hubungan jeung Madinah sedangkeun konsumenan teh pan mayoritasna Madinah. Nah ku ayeuna sakitu urang Mekah teh ngajerit lain bae musyrikina ieu mukminina aduh atuh kos kitu mah urang susah keur bejeuna mikir-mikir kos kitu setan datang ka hate orang-orang mukmin cak setan teh atuh kos kitu pagawean Muhammad nu mantak atuh deuk danaonan ditaluturkeun hirup urang teh kapan butuh dahar butuh nginu butuh kendaraan butuh awewe atuh lamun hubungan putus kieu maka kapan urang perdagangan teh macet lamun geus macet kieu kapan urang hirup susah lamun geus susah kan urang jadi hina bisa mulia manusia teh kapan ku harta weh setan teh ceramah ceramah setan Masya Allah makanya kuarima buari ceramah nangis profesional setan kelas kaliber atuh geus lain ka kafir kaki haji geus jadi lamunan asup kaki haji geus kolot deh ki haji lagi nya hirup susah majak kos karari makan ajak setan teh saanu nita susah nggih atuh eta si gara-gara nama sawah dijual lah tuh masalah geus permasalahkeun deh habak dijual mah geus kajen teh rebut teh habak geus surat aya keneh hayu ladenan jadi atuh urang susah kieu makan hirup hese sebenarnya batur di Jakarta hayang dahar naon babari Aisyah mah susah pan hararese nya makana boh setan tulalena geus kieu bae tuh setan mah bisa ada setan ka kiai datang bae kiai atuh nyai mah nyai bae atuh tetep bae ai usaha mah tuh kudu bae dia atuh mah nyai usaha dia atuh usaha ge lain dagang izin proposal bae jadikeun yayasan mal kebal ge keur boboga mobil tuh contoh da tuh yayasan anu aduh teh kan baroga mobil ye tuh tinggalin zaman teu boga mobil mah kiai ortodok kalau kos kitu sial tah setan atuh oge jadi atuh lain oge atuh cepet-cepet sih mumpung dibuka lebar-lebar ayo bae engke di akhirat ulah pikiran akhirat kuari mah dunya beheulanan akhirat bangke lain deui urusanana jaka neraka ge berjamaah ieu lain sorangan saat setan ya Allah ya Rabb Masya Allah iraha urang pernah nimpuk setan cara Kangjeng Nabi Ibrahim iraha orang bisa nimpah setan cara Kangjeng Nabi Ismail. Kangjeng Nabi Ismail mah digoda ku setan, hantem, impah ku Kangjeng Nabi Ismail, goblok sia. Aing ka Allah ku sia dihalangan mah timpah ku Kangjeng Nabi Ismail mah. Bismillah Allahu Akbar. Jelas Kangjeng Nabi Ismail mah nimpah setan. Urang kira nimpah setan. Ayo.
iraha urang mah bergaining jajan setan. Masya Allah, teu pernah urang manimpaan setan, bahkan urang jadi imah setan. Urang teh geus dihuni ku setan urang. Tuh kan, ya Allah ya Rabbi, inggis urang. Inggis. Teu pernah tuh urang mengusiran setan ja. Iraha urang ngusiran setan ja teu pernah. Malah mah jadi lamunan. Bisikan-bisikan setan, nasihat-nasihat setan teh jadi lamunan di diri urang teh. Godaan-godaan setan teh dihayu-hayu ku urang teh. Urang kurang nama Masya Allah karim. Ulah-ulahna naon urang mah. Dek hudang ti peuting bae setan lah hudang ceuk teh untuk geus bae aya engki mah kieu ulah sok tahajud geus kitu. Emang kiai lain ustad lain si tahajud ceuk teh. Nya atuh SD bae. Eta urang kagoda tak ku setan. Kagoda. Tapi teu daekeun sare cek atuh tah HP tah cekel HP. Tahajud banteh cekelan HP goblok teh coba. Setan eta Gusti. Aduh, bisa ada setan lah Gusti, ya Allah doa. Tuh. Teu pernah urang ngusir setan. Bisikan-bisikan setan teh teu pernah ku urang diusir. Henteu kieu ye. Begitu urang sangat goblok sia. Aing geus kolot sia. Hudang mah hudangan, kidol tolol sia. Awas ya setan ku aing hajar sia ku aing. Hah? Gas, ku aing, awak aing ku ariban dek digebruskeun, ku ari mah ka empang. Gebruskeun ka kieu bae tadi empang. Tiis kan? Saknya teh. Lain tiris kan? Heuh, tiris. Kausir sia setan ku ari mah. Oh, teu pernah kan urang ngusir setan model kos kitu. Emang kitu ngusir setan? Lain. Ngusir setan si kos kitu. Ese lah urang teu jauh lebah kan ese. Teu jauh lebah urang. Setan nu mana? Di mana ayana? Teu jauh lebah. Tuh badak teu kausir ku urang setan. Ya Allah. Nah ieu. Qala unasun cek manusia ya ahla Makkah sata'lamuna. Matulkuna minasyiddati. Pokoknya bakal kaparagi kumara kamar makal kaparagi kumaraneh kabeh kesulitan lantaran lin kitais sabil wa faqdil umulat. Ya Allah ya Rabb, perdagangan urang bakal terputus ku ari kajen kumaha ge. Setan ararasuk membisiki kesulitan. Allah nurunkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Daya lian jadi kepastian berarti jelema-jelema musyrik teh horenganan najasun najis musyrik teh Allah karim. Bahasa najis teh ieu lamun ku urang ditotor make otak urang atuh pasti nganajiseun ka awakna. Nu madak aya salah sahiji madhab anu ngadejiskeun kana awakna. Sebab Kangjeng pernah nyarita saha jelema anu sasalaman jeung kafir palya tawaddo. Man tasafaha bil kafir palya tapal iya tawaddo. Saha jelema anu sasalaman jeung kafir kudu ngalawudu deui. Kudu galawudu teh ieu teh bahasa Kanjeng Nabi. Apakah galawudu teh ieu teh najis awakna atawa kumaha? Lamun dihartikeun ku urang moal kaharti. Mentak teu meunang ngahartikeun Al-Qur'an ku pikiran urang sorang. Man fassarul Qur'an bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Kudu saha nu ngahartikeun dia Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi manang ti Allah.
engke dihartikeun ku para ulama-ulama mujtahid. Nah ieu urang make aturan Imam Jalal. Innamal musyrikuna najasun tayalian musyrikun teta najis. Itafsiran ku Imam Jalal teh qadarun tegese kotor horenganan li khubsi batinihim karena kotor batin. Najis teh kuari tertuju ka batin. Berarti najis batin geus disebutna najis maknawi. Ari awakna mah awakna urang jeung kafir ngarendeng Pak Anto henteu kumaha. Tapi batinna najis sebab beda mu'taqadna. Kayakinanana urang mah bener ka Allah nya nama ka patung. Nu ngaran musyrik teh anu menyembah ausan wal asnam. Nu disembahna teh batu, kayu, patung, makhluk-makhluk eta ngaranna musyrik. Tah nu kos kara ditu najis batinna. Eta nu bakal jadi ruhak neraka tah kos kitu. Nu bakal jadi ruhak neraka. Urang ulah bangga neuleuh kafir kuari boga pabrik. Ulah bangga kuari kafir boga kapal jet. Ulah bangga kuari kafir teh mewah. Bayangkeun ku urang di akhirat. Oh, ieu nu bakal jadi ruhak neraka teh ieu. Nyana ruhakna sia. Aduh dipanggangna ka teh siga ada. Nauzubillah min zalik wa bidzalik. Gusti Allah doaku najasun qadarun li khubzi batini lantaran kotor batinna. Gusti Allah ieu kajahoan bahwa najisna teh najis batin di mana? Kangjeng selama hirup muasyarah jeung Yahudi. Teu masalah. Di antara nu katingali ku para sahabat Kangjeng nyaba ka Yahudi, Yahudi sok nyaba ka Kangjeng, didinya Kangjeng teh disuguhan. Ketika Kangjeng Nabi ka imah Yahudi, kemudian disuguhan kan ku Yahudi gelas urut Yahudi kan berarti gelas urut musyrikin kan. Tapi Kangjeng Nabi biasa bae ngaleueut tina tempat atawa gelas urut musyrik, berarti kan masalah. Lamun najis secara anjing mugoladoh malekeun Kangjeng. Walaupun aya anu ngahukuman bahwa kafir teh najis aya ini kos anjing bae kos kitu tetep bae urang ningali Kangjeng Nabi komentar para sahabat leuwih-leuwih Imam Syafi'i biasa bae Kangjeng disuguhan make gelas urut Yahudi ku Kangjeng dicepeng dileueut asal bersih teu masalah. Mantap urang ge kuari. Urang kuari diundang ku Cina, ku bos. Aju di ditu makan-makan. Nah ieu gelasna piringna asal urang nyaho bae lain urut babi. Asal urang nyaho bae pasakanana lain babi lain anjing. Teu masalah. Tapi lamun urang nyaho mah ieu teh pasakana babi anjing atuh haram. Atawa wawadahanana urut kitu babi urut anjing atuh haram. Ai can diseretu mah. Namun memang henteu batu masalah orang datang diundang ku bos. Hanya saya mau mauludan. Cina mauludan tolol teu. Iman henteu mauludan ngajalan terus. Eta Cina kampung Melayu eta kos kitu. Mauludan dia lagi biasa we ngondang urang. Atuh biasa mencit sapi segala rupa malah mah hebatan nyana. Urang mah apem hiji ge hese. Nah itu jana mah sapi dipencit muludan tah zaman-zaman kolot urang baheula mah loba cek muludan. Atuh kabedaanna kunaon lamun tas muludan naek cenah eta mah ieu naon ngaran usahana, ningkat usahana. Eta encek eta. Asal muludan geus diarep-arep ku nyana mencit sapi hiji tapi eta harta perdaganganna naek. Encek eta.
orenganan status musyrikun ten najasun najis maknawi. Urang lamun boga wudu suci disebutna, tapi lamun teu boga wudu kotor maknawi. Kotor maknawi urang ye. Lamun urang boga wudu bersih zahiron wa batinah. Tapi lamun urang teu boga wudu, urang teh kotor maknawi. Artina kotor maknawi teh kumaha? Urangna suci biasa, manusia mah suci bae kajen kumaha? Suci bae manusia mah. Ikeur ngabandingkeun manusia mah suci, urang teu boga wudu, kotorna kotor maknawi. Suci na ge suci maknawi, urang boga wudu suci. Nah, lamun urang teu boga wudu kotor maknawi. Ari getihna mah suci, naon kulitna suci. Atuh naon gitu ngaranna keringetna kesangna suci. Urang ngareneng nu boga wudu jeung nu teu boga wudu ngaantel masalah. Bahkan urang salat sholli Allahu akbar haju manggul jelema teu boga wudu atuh masalah. Teu masalah. Adi urang hayang diakep bae ku nyana aing deuk salat cakakana teh sekolot mah sekolot umur 70 tahun. Aing hayang diakep bae ku sahayu geus jana teu boga wudu urang ngakep jana Allah asa ulang ngising bae nyana. Salah. Geus karana mah najis. Ternyata teu boga wudu hungkul, adapun ieu mah najis mah teu aya tuh masalah. Ya Allah ya Rabb. Tuh, suci berarti kan urang suci. Nah, nu mantak suci urang mah sanajan boga junub ge sanajan boga junub urang ayeuna salat, kemudian babaturan urang junub. Kulantaran salat teh penting, nyana sieun nyekelan urang bae. Siapa nyekelan sieun? Atuh sieun ge aing mau malupat aing salat henteu beus sia salat ke lumpat naon aing mah nyekelan sia bae. Jeung baborangan mah pan kos kitu. Nyekelan we. Masalah. Teu batal teu naon. Teu batal teu naon mah kos kitu mah. Allahu akbar nyekelan we ka urang. Dan tandana suci. Timbul bae masalah. Lamun anjing, aya anjing atuh mugalah Allah. Kumaha lamun anjing maca 2 kali syahadat? Beuh macem-macem. Sok macam-macam. Andai kata ya anjing asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Anjing baca 2 kali syahadat. Kumaha eta? Atuh tetep bae mugoladoh bae. Mugoladoh bae tetep anjing bae kajeun maca 2 kali syahadat. Masyaallah. Musik bae najis batin maknawi. Kulantaran status musyrikin teh najis fala yaqrabul masjidal haram, maka teu meunang darareukeut para musyrikun teh ka masjidal haram. Maksudna aya la yadkhulul haram teu meunang asup ka tanah haram ba'da amihim hadza sabada tahun ieu tahun salap teu meunang. Andai kata musyrikin aya kepentingan ka imam, aya kepentingan ka pemimpin, lu aya di tanah haram Mekah, wayahna pemimpinna kudu kaluar di tanah haram, manggihan musyrikin di tanah halal. Teu meunang asup ka tanah haram. Sejak etalah diusir kafir-kafir teh di tanah haram, teu meunang aya di tanah haram. Allah gak instruksikan sucikan Masjidil Haram Baitullah, sucikan tanah haram, aya batas-batas tanah haram teh teu meunang berkeliaran musyrikin jeung kafirin asup sembarangan ke tanah haram. Nu mantak ulah kaget urang deuk asup ka tanah haram ketat luar biasa, dijidah ketat, ayeuna mah diurang ketat. Beusi aya kafir asup ka tanah haram nyana engke anu dikutuk ku Gusti Allah di berbagai penjuru, mundek asup ke tanah haram. Wah, pemeriksaan anak luar biasa. Ketatna dicidah baheula dicidah terus. Besi aya kafir asup nyana bahaya. Sanajan andai kata lolos aya kafir asup ke Mekah, moal kudu hirup sebab Allah
geus ngabogaan tentara dibuktikan malaikat teh rupana anjing. Anjingna warnana warna hideung. Eta lamun aya kafir, aya musyrik asup ka Mekah, geus bae. Geus disiapkeun tentara Allah, malaikat dirupakeun anjing. Boh, geus sabaraha kafir anu disosoek ku anjing. Sanajan aya tetep bae secara syariat ieu kudu rapi, ketat besi aya kafir asup ka Mekah. Masyaallah, teu beunang. Ari kitu mah muslimin jeung mukminin sanajan korupsi kajeun jadina hatena mah aya syahadatan. Sanajan di lembur nama tilok salat, kadang-kadang maghrib ge nya nama 2 rakaat poho. Ku tilok-tilok nya nama atuh isya ge 2 rakaat, cakna teh alah asal salat bae. Ngaji henteu naon henteu. Tapi aya syahadatan di jero hatena, eta mah moal dirusak ku anjing paling digogogan doang. Digogogan. Kan tetep aya syahadatan aman. Di akhiratnya cenah kiai sorga lah. Pokoknya nu penting aya syahadatan sorga. Adapun ka sorgana panderi urusan nyana tambah panderi. Teh ieu aya aturan fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada. Ulah deket-deket ieu bahasa hebat. Boro-boro asup ke Masjidil Haram deket ke ulah. Jadi berarti ieu kias aulawi ngaranna nu kos kieu teh cacak-cacak deket ge ulah atuh kawasu. Tuh wala taqrabuz zina indahu kana fahisha. Ulah deket-deket kana zina. Boro-boro zina deket ge ulah. Atuh komo zinahna. Eta bahasa geus hebat dasa wala taqrabuz zina indahu kana fahisha. Wa sa'a sabila. Ieu sarua. Fala yaqrabul masjidil haram boro-boro asup deket ge ulah. Ari di satu kangen tanah haram di Jidah, Kristen kafir musyrik ambalaya di Riyadh, musyrikin ambalaya. Urang lamun ningali kahirupan di Jidah atuh ngaranna ge negara internasional. Can sakumaha tuh di urang. Duit aya di nyana, kemewahan aya di nyana, lalakon segala rupa aya di nyana, karakter kadugalan aya di nyana. Atupan urang mah di dieu henteu aya Abu Jahal, pan Abu Jahal urang ditu. Atuh aya incuna mah aya sih di urang ge. Tuh Abu Lahab pan urang ditu. Bangsa penakal kelas kakap teh na di ditu. Atupan meureunanan terus datang ka ayeuna ge aya penerus-penerus generasi Abu Lahab, generasi Abu Jahal, atuh eta nu di Jidah, nu di Riyadh, nu mantak musuhna ge Amerika. Teu kira-kira Yahudi anu baheula lumpat ke Israel, lumpat ke Amerika, lumpat ke Belanda, nu kuari ngahiji deui jadi di Israel deui. Bahkan maksa Israel adalah negara Yahudi walaupun di parlemen PBB belum disahkan, tapi nyana memaksa lantaran geus persekongkolan ya dijadikeunlah ku Israel sebagai negara Yahudi. Atuh kulantaran geus jadi negara Yahudi nyana sadaek-daek atuh ku ari Palestina tembakan, pencit, bunuh sebab nyana geus mesahkan sorangan bahwa Israel adalah negara Yahudi. Kumaha nyana bae sebab motifna ieu mah hasud ka baheula teh dendam kesumat ka kangjeng Nabi. Terusir Yahudi teh dendam. Waduh bapak moyang urang Abu Jahal dibunuh ku Muhammad jadiana. Waduh Abu Lahab kekentong urang jadiana teh. Wari timbul incu Abu Jahal, incu Abu Lahab. Nah, tinggal penerus tak wari. Ti Kanjeng Nabi warasatul anbiya ti ditu atuh incuna moal eureun-eureun terus peseturan. Ngan urang kuari dipilah-pilah, diacak-acak. Jadilah tengah hiji. Kusebab tengah hiji atuh teu bisa dipake berjuang. Sapu ge sapu nyere laletik aya dihijikeun mah bisa pake nyapuan. Ai hiji mah paling pake pangitik. Hiji mah pake pangitik kitu tah. Tuh mah bisa urang pake pangitik hiji. Lamun kabeneran kena tuh karak, lamun teu kena mah tuh pararotong.
tapi dihijikan ke orang jadi sapu lah bisa tak kan baheula teh kos kitu non nyontoan kolot-kolot urang teh sanajan laletik aya ngahiji mah kos sapu bisa pakai sasapu duari urang laletik bangsa Indonesia mun ngahiji atuh sieun negara batur ge tetapi kulantaran can ngahiji din teu daek dihijikeun can bisa can wayah meureun maran kitu geun bae teh ya ieu horegadan musyrikun teh najasun geus para yaqrabul masjidal haram teu meunang deket-deket acan ka masjidil haram ya la yadkhulul haram ba'da amihim hadi teu meunang asup ka masjidil haram teu meunang asup ka tanah haram lantaran di dunia teh aya dua tanah haram teh hiji tanah haram Mekah nomor kedua tanah haram Madinah nomor katilu mah luar tanah haram kumaha tah lamun ka tanah haram Madinah tanah haram Mekah mah geus jelas fala yaqrabul masjidal haram mun Madinah nu mantak ka bagi tilu minimal hiji kafirin musyrikin teh geus jelas nasda teu meunang asup ka tanah haram andai kata aya kepentingan bahkan aya kadaruratan imamna nu kudu kaluar di tanah haram menemui atau manggihan kafir di tanah halal hiji teu meunang asup ka tanah haram titik nomor kedua tanah haram Madinah ka tanah haram Madinah mah kafir aya menang asup dengan izin pemimpin ngan cicing mah di Madinah teu meunang andai kata pemimpin dek asup ka Madinah teu meunang swaba sakali tapi ka Madinah mah asup mah meunang ngan cicing di Madinah teu meunang nomor katilu sairu biladil Islam pokoknya seluruh negara modal urang mayoritas Islam kafir dan kasup ka urang mangga emang cara ricing di urang gatuh masalah ngan lakin la yadkhulul masajid illa biidzin muslimin ngan asup ka masjid wa teu meunang sarua bae teu meunang asup ka masjid ba sarua bae aya encek asup ka masjid ulah kecuali encekna nek mere jariah bau encek jariah jangan mariksa keramik ya saya mau masuk dah saya meterin aja ya berapa meter nah eta mah masalah ngan cek kamari ge pan nu ngabangun masjid mah ulah kafir kudu muslim tuh badak geus we ulah sok kabita urang ulah kabita ku dunia kafir teh coba ulah kabita bahkan ku dunia muslim ge mukmin ulah kabita lamun ka Allah mah ka Allah mah geus ulah kabitaan kana dunia nu mantak kuari urang neangan guru sejati hese teh lantaran eueuh hiji jelema hiji kiai anu kadeleuna anti dunia eueuh nu mantak hese urang ndek ngaguru nu sejati teh torikoh lah hese ngan ngarana doang kiai anu bertorikoh jangan teu pernah kekepret tina dunia nu mata atuh deuk hese ngaguruna urang kajen kumaha ge pan ari dongeng ahli torikoh mah geus anti jasa karena dunia teh anti jasa anti teh lain anti lalagan anti jasa pan kuari mah guru torikoh teh bahkan anu asup torikoh teh dibeat kudu mere 100 gram minimal sapi 5 lah cakna teh. Banyak torekat sehubungan jeung dunia. Baheula makan torekat lain kos kitu, aya jelema dek torekat, dek. Lain guru torekat, tangan saja. Ya, balik deui. Kula geus jangan tebe-tebe kula mah hayang ka dieu bae. Sasa nu nuduhkeun jai teu torekat. Ente kula mah nuduhkeun ge endek norekat mah endek ka kiai bae teu bisa aing mah teu gagurukeun ka model sia jangan saja kuari balai ditambah Pak siapa yang mau belajar ruhani ini dengan saya nih KTP-nya ti Haji Supendi ahli ruhani budak geus lamun aya ahli torekat kos kitu maning diasupkeun ka sumur cor
tumor parencor lain torekat tilok aya nu bebeja torekat teh urusan batin. Nah gabladina kekeh sagasa kekeh diterima lamun maneh norekat ayo geus bere ijazah teu meunang kaluar ti dinya norekat makan kudu babarengan jeung guru. Ieu mah norekat sih aja leng emang nah hikmat teu mah guru hikmat mah kos kitu mah saenggeus tadi ijazahan leng bal naik atuh ngabudah tinggal ngabudah lain kitu tuh torekat mah geus jadi kudu ngahiji jeung guru kadeuleuan ku guru sebab teu kadeuleuan mah panjenengan teh atuh ngeunaheun wae teu kadeuleu mah ku guru la ilaha illallah ke bari ngenteng la ilaha illallah bari aya caul la ilaha illallah hayu kumaha naik nanyana we teu kadeuleu ku guru. Nah, ai kadeuleu ku guru bapan ngajar salah teh budak zikir teh. Omongan salah teh budak kos kitu teh. Napasna salah teh. Kan yahoan. Yo, atuh lain hikmat torekat mah, lain zikir tapi adab. Sakuari mah kan perkumpulan kos karar itu. Dina enggeusna ge, jumbung lah basa guru. Norekat si kos kitu. Urang teh mesti ganyahoan salahna tolol teh coba. Pugukeun kanyahoan salahna norekat mah. Abah ditampilingan ku guru. Ieu mah embung ban ditampiling teh. Embung ditampiling, embung dipentang, embung dijorogeun embung. Atuh geus ya kitu. Nolonong sorangan. Di norekat bapu kos itu harares. Yes. Cicing jadi dia norekat. Nyana salila norekat teh neuleukeun murid-muridna karuru mah kurang dahar. Kuari mah panorekat teh lalintuh. Lain tuh wali. Minta tadi nama meh norekat mangan ge 60 kilo barang norekat 80. Jadi kos karari norekat. Aduh teh kos kiai we kerja di santri mah hebat apik ya sebarang jadi kiai kuari jadi proposal tolol udah coba. Di keur di pondokna mah apik biasa teh budak teh daharna ge cemi mah. Tuh tilu huap ya tilu make tilu ramo kan lain tilu huap tapi lamun dihitung 90 huap mas hei keur pondok da apik barang jadi kiai kuari jadi gila lagu anana kan eta oper karena kos kitu lain tambah apik tambah hebat tah nyana ngalamun we kieu si murid torekat nu anyar je cek jana teh ieu murid-murid na bangun karurang dahar nyokot nyana ka imahna dareun inumeun ke disuguhkeun atuh ngaranna ge jelema ieu aya nu icip-icip aya nu teu ke meunang beureun sabinggu nyokot deui nyana ka imah bahkan dibabagi duit ke ditarima guru emang teu nyahoeun guru torekat penyahu karak dipanggil kadariz ya sia sebenarnya itu deka Allah apa deka sangu sih deka Allah apa deka kendaraan sim sebenarnya sia satungtung di jero hate sia aya salian Allah moal bisa sia hirup tenang mantep ibadah ka Gusti Allah. Tah jelema ieu ya jelema nu anyar norekat teh tah jualan norekat dipanggil ku guru kadis ya kadieu ya sia kudu datang ka imah kipulan datang ka dinya bejakeun aya amanat kitu ti Abah Haji ya ayo datang nya sesuai jeung aturan barang datang assalamualaikum waalaikumsalam ieu cenah amanat ti kiai aya naon oh iya ketuguan dibungkus bikin ka ditu kaki dideuleuh heula ku nyana barang dideuleuh masyaallah berlian datang ka imah kiaina ieu kiai nah ieu tanyakeun geura di pasar sabaraha duit tah berlian ieu tapi udah dijual ku sia hah aya ka ditu tanyakeun di pasar sabaraha duit ieu barang dideuleuh ku tukang
emas ku tukang berlian. Waduh atuh ieu mah hese cek jana ieu. Nyaritakeun hargana kos kieu mah hese moal jasa geus moal kabeuli. Miliaran. Nyana kitu. Bebeja ka guruna. Waduh mama ieu mah geus lain urusan jualeut jadi mah miliaran kos kieu mah hijina ge komo 3. Tenden didinya tadi di handap tadi. Ya palu ya palu. Ajurkeun ku sia ajurkeun. Remukeun. Nyana endap-endapan kieu. Doh. Sia deuk ka Allah tita ngaremukeun eta ge lain nu sia nu aing. Mani heseun jasa tolol sia. Komo nu sia. Cacak-cacak anu aing titah diajurkeun ku sia endap-endapan keneh bae. Berarti sia henteu nyaan deuk ka Allahna. Ko manusia aya ajurkeun. Kujana di kieu-kieu bae teh. Hiji bae atuh nya mamanya nu dua mau tolol sia. Masih kene hitung-hitungan keneh bae. Aya ajurkeun. Diajurkeun nya dado bari peureum-peureum ge bo. Iya aya weureunan 100 miliar manu hiji. Lamun 3 berarti 300 miliar. Ieu kieu kitu kira-kira amat. Ya jangan deuk ngahantem gitu. Hai, tolol sia hate sia goblok sia kaing. Kayawan ke guru. Sakitu ge nu aing eta sia teh diajurkeun we si heseun keneh ajurkeun. Geus lillahi taala. Aduh, korban onam cenah kiai. Atuh ieu papan mutiara. Ajurkeun ceger. Lain teu bisa aing ngajamu santri aing, lain teu bisa aing ngaya-ngayakeun segala rupa. Ta ieu berlian teh berlian ngan sakadar dititah dicokot di laci di murid aing. Eta teh teh jauheun nyana amanat tah cokot. Padahal mah nyiptakeun aing tah babari jasa mun hayang dunia. Tapi satungtung hate sia resep kana dunia sia moal bisa ka Allah Subhanahu wa taala. Tah tita ngajurkeun bae ge pan sia mah teu boga pikiran tah. Bo dagang karung mah ieu teu leuleut hese jasa pan. Ieu mah tinggal ngajual doang. Deuk iraha ka Allah na sia tinggal sajengkal deui ka kuburan masih kana mikiran dunia kana bae goblok sia. Huis bae geus kacembut-jembut sia. Masih kana urusan dunia kana mah. Berat deuk ka Allah kos kitu mah. Lempengan hate. Ieu murid-murid karuru teh lain teu dijamin, lain teu mampu ngajamin, tapi kena wauh ka Allah. Deuk iraha wauhna ka Allah tuh, ai masih keneh dahar nginum mah. Nah, cek guruna innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Musyrik teh statusna najis. Ulah dideketkeun ke Masjidil Haram sebab Masjidil Haram teh tanah haram teh nu mulia. Sedangkan hate kafir teh najis. Mun asup ke Masjidil Haram, mun asup ke tanah haram ngan sakadar modal doang nyana. Hardolin dahar bodol ulin dahar bodol ulin teu akur jeung kemuliaan tanah haram. Haram. Tanah haram kaasupan ku kafir lantaran ngan sakadar ngising doang, ngan sakadar kiih doang, ngan sakadar molor doang. Nah, lamun di diri urang aya Masjidil Haraman, ieu awak urang Masjidil Haram. Lamun aya Masjidil Haram aya Baitullahan, tah qalbu urang Baitullah. Lamun di Baitullah teh ngaranna ge imah Allah, berarti nu geusina teh kudu Allah, ulah aya naon-naon. Isin atuh lamun urang hirup deuk ka Allah, dahar deui nginum deui, dahar deui nginum deui, engke teu kebal deui mengsreta. Ngisi pancen ada ke Allah tah nu batak diharamkeun sate musik cicing di Masjidil Haram, cicing di tanah haram lantaran batinihim, lantaran kotor batinna teu layak musikin cicing di tanah haram sakadar ngising kiih jeung dahar teu layak jelema nu deuk ka Allah ngan sakadar madong doang, babadog itu bahasa lemes. Babadog itu lemes eta cak kurang citorek tapi. Kurang citorek babadog itu lemes. Masya Allah, urang mah di dieu babadog teh murikak bulu. Cak kurang ditu masih geus babadog, horeng biasa eta bahasa Gusti. Biasa.
atau daerah orang lamun ngomong di dia kan lemes ya di dia mah ya Cilongok mah terlemes lah sebab Jawa Barat. Coba orang lamun Karawakidang meregak bulu orang ditanya anaknya sia ka dia ewesia ke mana ewesia orang ewetnya pemajikan ewesia terima memang ka dia nyana mah bahasa kos gitu teh geus biasa urang mah bae teu hayang kadenge nage meregak bulu yang mengadeng ewe ya Allah. Tapi kan eta daerah kos gitu dah ieu ge babadog bae sia tah di nisbat di urang mah eta teh kos gitu teh naon gara-garana kasar tapi di Citorek mah dia tuh babadog teh lemes segera babadog atuh gawe ka ditu tuh geuraheun perasaan seubeuh ngadege kos gitu teh tah dah kurang direnung lamun musyikun najis statusna li hubsi batinihim batina horengana nu kotor teh sehingga teu layak nyana asup ka tanah haram komo ka Masjidil Haram la yaqbul Masjidil Haram sebab naon sebab ngan sakadar ngising kiih molor sedengkeun di Masjidil Haram aya Baitullah masyaallah. Nah kuari urang deka Allah aya Allahan kapan di diri urang teh sebab aya kolbu teh ini adalah Baitullah tuh pancek Gusti Allah ana ilmu wa illa la ilmalak aing ilmu sia wa illa la ilmalak atuh sia moal bage ilmu lamun daya aing ana kolbu wa illa la qalbalak aing hate sia lamun daya ieu teh moal aya hatean kade eta teh qalbu ka baiti hate anjeun teh adalah imah kaula eta keur carita bahasa hakikat ikan keur nyaritakeun ulah sambarangan dieu sian qalbu urang deuk ka Allah mah kunaon qalbu urang teh di dieu teh baris aya sapeda aya motor aya karimun segala mendingun Lexus karimun nya kempes malulu deh naik apaan saja segala berderet di dia teh geus puguh jabatan aya di dieu teh RT hayang naik jadi RW leutik amat teh si budak masyaallah karim ieu tah di kalbu urang teh Allah na mana nu mantep ketika deuk salat teh kan deuk ka Allah tapi Allah nu ku urang deuk disembah eueuh nu aya adalah makhluk-makhluk ilah ngaranna patung lamun musyikun najis patung-patung nu aya di kalbu urang teh ieu teh najis sedengkeun Allah neuleukeun ka kalbu urang innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah neuleukeun ka hate urang isin amat ketika urang deuk nyembah ka Allah di jero hatena eueuh Allah najis teh kos kitu teh Allah karim wala yaqbul Masjidil Haram. Nah, nu badak pepesan. Pepes gitu. Mama, ulah mama-mamaan sia. Lain ieu mutiara hook amat satungtung sia masih kene aya hook ka mutiara moal aya Allahan di jero hate sia. Lempengkeun ka Gusti Allah. Mutiara tinggal mutiara, sehebat mutiara, semahal mutiara, sahebat, seindah mutiara, ana ae ditinggalkeun ku sia. Nu aya Allah. Belajar mulai kuari belajar ulah osok haju jokotan mawaan segala konsumsi kan ieu mah makom toriko lamun makom syariat kakara di makom syariat bae cara urang kuari ngaji bae geus neuleun jembe geus kertek atuh sabira makom syariat urang mah diganjal ku 2 piring teh masih kurang makom syariat emang goblok kabehan sebenarnya. Tuh makom syariat kok sih. Sebab naon? Sebab urang mah ieu teh kitu naon ngaranna kabelit ku basyariah ku sifat kemanusiaan. Sifat manusia lamun teu dileungitkeun ku urang moal wau ka Allah secara mantep. Tapi lamun sifat kemanusiaan urang dieuweuhkeun hati orang dipencerongkeun buah ieu teh Al-Qur'anul Karim wahyu Allah
Tesambarangan jelema bisa ngadengekeun wahyu Allah. Kangjeng Nabi lagi baheula keur narima wahyu bebeurateun kesangan Kangjeng Nabi teh. Atuh urang mah wajar bae ngadenge wahyu teh haju nundutan. Jak Kangjeng Nabi beurateun sakana teh. Malah cak nusa urang sia mah nundutan aing mah hees. Berat wahyu Allah. Disambarangan urang ngahaja-haja mah maca ngahaja-haja ngahartikeun hese cing. Coba pencerongkeun ku urang cet satungtung di jero hate aya selain Allah, selain Al-Qur'an. Urang jasad mah jasad bae di roh mah keur ka mana-mana. Urang kuari keur ngadengkeun ngaji dibahas innamal musyrikuna najasun, tetapi di jero hate urang aya perjanjian jeung doi urang. Weh, kaluaran tahun sabaraha doi eta. Nah, ieu karajaan diuk di jero majelis tetapi kan ngalayang urang ka mana-mana. Tah eta tah nu kos kitu teh bakal jadi penghuni neraka. Ji, bisa kitu ge keur ngaji ngalayang. Komo teu ngaji teh mah budak hiburan meureun. Tuh, fokus ke lempeng ke datang ka tek. Waduh, bener-bener asa ngobrol jeung Allah. Lamun urang geus asa ngobrol jeung Allah, leungit sifat manusia urang, poho engke bakalna. Capek teu karasa capek poho ngaran. Lapar teu karasa lapar. Nyaho-nyaho golepak mah salatri berarti. Tah eta poho panang ngaranna kos kitu teh. Urang lamun bobogohan bae ge poho dahar poho nginum. Urang lamun main catur bae ge poho dahar poho nginum. Komo nu main gapleh mah poho dahar poho nginum. Wobo tah mah weaan mah budak. Pohara poho dahar poho nginum kudaon ai maca Quran. Masyaallah karim. Kakarak 5 menit bae ge bujur sakumaha aya pakuan. Guru saal giresel. Berarti kan awak urang teu senyawa ieu. Tah jadi fana tak nu mantak eta para aulia Allah. Salat deh pohoan ka awak, pohoan ka sifat manusia nu aya ngan Allah. Allahu akbar. Salat deh Allahu akbar. Masyaallah karim. Lamun Ki Ahmad Hairun teh tilu penting di jero kamar keluar teu karasa. Eta teh dan poho teh kos kitu teh. Nah, iyalah di diri urang aya Baitullah. Lamun musyrikun najis maknawi teu meunang cicing di tanah haram, teu layak cicing di tanah haram Mekah, teu layak cicing di tanah haram Madinah lantaran tanah haram tersebut teh tanah anu mulia, ai kafir, hina, ngising jeung kiih jeung molor doang di dieu teu layak. Geus jelas tah fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Urang kuari ngurusan Masjidil Haram awak urang. Lamun Masjidil Haram dibuat da tina taneuh atuh awak urang ge tina taneuh. Lamun di Masjidil Haram teh aya Baitullah atuh awak urang teh aya kolbuan. Lamun musyrikin haram cicing di Masjidil Haram atuh ulah aya di kolbu urang musyrikun najis bersihan. Carana zikir urang ka Gusti Allah, sholawat nu loba heula. Maca sholawat ka Kangjeng Nabi supaya amoh engke pelakan zikir ku urang. Tek ngeunaheun bakan dizikiran lambat laun setahun 2 tahun 3 tahun 10 tahun engke Allah nu bakal ngarobahkeunana. Sebab naon? Kolbuna geus pinuh ku zikir, otomatis mengalir kana darah nu aya di awak urang teh aya teh pinuh ku la ilaha illallah, pinuh ku Allah. Geus impian jelema nu sok zikir jeung impian jelema pedagang karung beda sebab lawan darahna nu ieu mah goni karung goni horeng ieu mah Allah beda. Pirasat lain deui, impian lain deui. Dibere caang ku Gusti Allah.
sebab naon sebab aya asma Allahan di awakna sebab dijaga kolbuna embungeun ngarendeng jeung ahli-ahli zalim teh ngajaga sebab mata urang neuleuh ahli ibadah nyurusup ka jero hate urang jadi bersih mulai orang tafakur bisa nama tasi ibadah masyaallah karim bisa nama ngabersihanana eta ku tafakur kos kitu teh kolbu urang jadi caang ketika urang ngarendeng jeung ahli korupsi neuleuh urang eta jadi kotor hate urang jadi kotor sebab anu di benak hate urang nya jadi pejabat sabaraha duit jeung gajihna jadi korupsina kumaha sih carana eta nya bohong lah lamun teu korupsi teh mah bohong jasa jakabehan nyebutna korupsi ngan atuh bagus bae korupsina datang ka teu kanyahoan ku urang teu kanyahoan ge ku Gusti Allah makan kanyahoan mulai tah teh urang teh jadi bengkak deui set kotor deui deuleuan urang teh kumaha nu dideuleuan neuleuh kana bersih milu bersih neuleuh kana kotor sedengkeun sapopoena urang ieu deuleuan urang teh kan kana kotor bae mentak loba nu ngomong kieu kunaon sih cenah nya ieu asal deuk salat bae asal carangkeul awak asal deuk salat bae sangheug jasa tapi nonton TV mah jate sangheug berarti senyawa nyana jeung TV rohna teh roh TV eta kos rohna teh roh HP eta kos kitu tah lain sia mah pakur babeten hulu sia ku aing sia kolbu urang kolbu ulayan lejis-lejisan masyaallah kacaritakeun mata di anu asup tariqah teh aju belajar ku ari mah nyana ku ari riyadhah jeung tafakur heueuh nya cacak-cacak anu guru make jeung moho keneh bae komo nu aing guru mah geus teu hayang diajurkeun ge teu mutiara teh masalah jasa hayang amat aing cara guru aing cak manehanana mulailah belajar ku ari ningkatkeun taqarrubna ka Gusti Allah terus dia jauhan karesep kada dunia karesep dunia bulanan bahkan tahunan kara katempo kan aya cahaya di tarang masing-masing ku guru teh kanyahoan cahaya teh apa cahaya biru apa cahaya hejo apa cahaya koneng apa cahaya beureum ieu teh hasil tawajuh diri urang ka Gusti Allah ku ahli thariqah mah kanyahoan aya cahaya nu mantak asal deuleu beungeutna kanyahoan asal kadeuleu beungeut jelema emang teu kanyahoan kitu ku ahli Allah kanyahoan kajen teh nya memendekan kieu ieu na hararideung di dieuna tapi can ayaan atuh kanyahoan ngan tilok bebenya bae jeung teu meunang kan kanyahoan nu sok udang dipeuting nu tilok udang dipeuting nu sok tahajud emang teu kanyahoan atuh kanyahoan sia sok jeung serikeun aing goblok atuh kanyahoan kajen teh sorbana ngambay ka handap pakai jubah segala atuh dilirik dong jancan aya cahayaan emang kumaha muncul cahaya ti dieu tina kolbu teh aya syua teh aya kitu batre terus ka jero ieu timbul cahaya tuh lu batak deuk ditayekeun murid ku guruna naek sia tuh lain sanaek-naek da kajen teh teu kudu bebeja si murid teh abdi ieu wayah naek teh tampiling sia bisa ku aing segala naek segala naon tuh tangkal kalapa tayekan ku sia aju ngaragakeun maneh modar sia teu kudu ngomong cahayana kadeuleuan ieu kabagusan taqarrubna ka Gusti Allah jeung kalemesan qalbuna ulah aya najasun di jero qalbuna timbul cahaya nu mantak ngahiji ahli-ahli Allah boro di dalam negeri di luar negeri jeung saha bae sebab cahayana nu kadeuleu ku manehna seperti etalah alam-alam kurbah. Nah, saenggeusna musikun jelas teu meunang asup ka tanah haram baik tanah haram Mekah khususna umumna sakadar asup ka Madinah mamanggangan ulah cicing
timbullah kuari ti para mukminin mukmin atuh urang aikos kieu mah meureunanan putus hubungan perdagangan urang permuamalahan urang aduh kadituna urang teh meureun susah aya tasieun susah turunlah ayat ieu wa in khiftum ailatan mun maneh sararieun susah ku sebab pegat perdagangan antara musyrikun jeung maneh ulah can cahaya cek Gusti Allah pecakeun Muhammad anu nyugihkeun teh lain musyrikin lain nyugihkeun teh lain makhluk nu nyugihkeun teh aing bejakeun fasaufa yugnikumullahu min fadli insya'a jaga bakal disukupkeun ku Gusti Allah disugihkeun ku Gusti Allah min fadli insya'a lamun Allah ngarsakeun bejakeun teu kudu can cahaya urang ge sebenarnya lamun boga keyakinan ya emang tiba heula musyrikin mah pengembang perekonomian roda perekonomian tiba heula dicekelna ku musyrikin sebab jana makan eueuh ibadah ka Gusti Allah hiji bae nu dipikiran teh perekonomian tiba heula ulah kaget lamun kuari Cina mararaju nyana makan teu mikiran ibadah nyana mah mikiran teh sakadar dunia jadi hayalan dunia jadi paeh selesai urang makan lain urang mah lain dunia sijnul mu'minin wa jannatul kafirin dunia mah penjara bagi orang mukmin surga bagi orang kafir henteu kumaha jadi penjaraana urang mah dek nginum bir haram penjara ngaranna dek zina haram penjara ngaranna dek maling haram penjara ngaranna dek korupsi haram penjara ngaranna loba aturan urang mah tapi kan moal kemana jadi bebas nu matak surga teh pun ditanya Kanjeng Nabi ai surga naon surga mah ojol-ojolan tina dunia surga ojol-ojolan tina dunia sabada akidah lamun urang di dunia na kuari membatasi diri ieu moal itu moal ieu moal itu moal ieu moal itu moal demi keagungan Allah di surgana pohara lamun kuarina yehek sanajan ka surga boncit di surgana ojol-ojolan tidak dunia sok dibantak sakalian ente dibere susah ku Gusti Allah bocahnya kiai nganggap susah neuleuh banget sialah pokoknya susah lah lain banget sugih mah lain kos kitu atuh ieu mah banget mengkerut kabeh ya sakalian susah nikmati susah urang ya Allah ya Rabb meureun nu mantak abdi bere susah ke ku Gusti meureunanan ieu teh deuk dimulyakeun jaga di akhirat abdi teu sedih dibere susah ku Gusti meureun bagian abdi narima kana kasusahan Gusti makan cabut Gusti dunia abdi tambahan kasusah abdi tuh siapa seuri dibere kos kitu teh abdi mah mending di akhirat bae lah Gusti Allahumma inni as'aluka miskinan wa amitni miskinan Gusti abdi mah bere jelema miskin bae geus maotan miskin hirup miskin abdi mah geus engke di akhirat tah tanggung susah abdi mah Gusti pan sia mang Gusti bangun nyayomkeun ka aing atuh tah kos kitu tah jadi ojol-ojolan aslina mah akhirat eta ojol surga eta ojol-ojolan dunia mantak aya dina ilmu thariqah dina ilmu thariqah membatasi diri kajenting loba takwe kajenting loba inte jang batur jalan mun eueuh karkarku sorangan tolol norekat si kos kitu heran nu jelas mah membatasi diri teu urusan pribadi masing-masing teu nyarahoeun nama batur geus sae dibatasi teu aya ta urang mah lamun keur loba jelema teu abdi mah norekat kirang patos giliran bae loba jelema jelema mau nyak Masya Allah karim sangu saboboko ku sorangan jelema menerakatna lamun aya jelema ai ahli tarekat asli mah mun aya jelema mung kanyahoan dahar-dahar nginum teu kanyahoan jadi lamun ku batur cenah norekat pan dahar bae pan biasa bae sih aing mah teu percaya eta dipake karesep teh teu dipercayakeun tah lamun eueuh jelema kakara manehana anti tilok naon urang mah sabalikna
salat ge salat lamun aya jelema duha eueuh rakaatan. Allah. Cak anu deuleuh ti salat duha. Emang sabaraha rakaat? Pokona satungtung aya sia aing mah terus bae. Taria teh kos kitu taria, masyaallah. Giliran eueuh jelema tilok duha. Tilok babajikan ge, Pak. Kan belum duha, enggak ada orang. Ya Allah, ya Rabb. Nah iyalah. Berangkat ka Gusti Allah satungtung di jero kalbu urang aya jabatan, di jero kalbu urang aya dunia, di jero kalbu urang teh aya kemewahan, aya jorojoy di jero kalbu urang. Moal usul-usul ka Gusti Allah. Ketika urang can usul ka Gusti Allah, moal ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah. Moal kajen kukumaha. Geus moal teh moal geus. Nu ngarasa ngeunaheun teh kehadiran Gusti Allah. Urang nyembah ka Allah, Allah na hadir. Rarasaan berarti kan ngaji rasa. Lamun ngaji rasa berarti perasaan kolbu urang dunia eueuhkeun heula. Satungtung aya rasa dunia nu aya di urang. Rasa dunia nu aya di urang. Nah, rasa eta lah picen nu aya engke kehadiran Gusti Allah. Kara nikmat. Didinya muncar cahaya. Nur. Urang lamun deuk wudu ge kapan Allahumma ja'al ma tahura wal islam nuro. Islam teh bercahaya. Kanyahoan ku ahlina. Islam urang teh bercahaya. Kadeuleu cahayana beda-beda tah cahaya. Tah ieulah musyrikun najasun ulah cicing di tanah haram jelas tah menasna. Ulah cicing di tanah haram Madinah jelas. Nah, kuari mah najis ulah aya nu cicing di kolbu urang. Abeh urang mantep ka Gusti Allah. Mantap Kangjeng Nabi pan ditaros, ya Rasulullah. Kunaon tuan eta puasa Senin? Oh, eta mah hari kelahiran. Bersyukur ka Gusti Allah. Muhun. Aya teh puasa Kamis teh resep dasa lantaran magrib teh amal disuguhkeun ka Gusti Allah dibawa ku malaikat. Nikmat amat lamun amal dibawa ka ditu Allah ningalikeun kula-kulana keur puasa. Masya Allah. Padahal mah eta Kangjeng Nabi teh ngadidik urang, Kangjeng Nabi mah teu kudu kikituanan. Jang urang. Meureunanan lain eta bae, Allah neuleukeun urang keur di majelis taklim indah amat kadeuleu ku Gusti Allah urang keur diuk di majelis taklim. Adapun niat-niatna teh malah atuh macem-macem teh sabodoh teh masing-masing. Indah amat. Allah neuleukeun urang keur aya di masjid. Indah amat. Allah neuleukeun urang-urang keur maca Quran. Wahyu Allah apa? Indah amat, bunga amat. Urang keur dideuleukeun ku Allah keur di masjid. Masya Allah, indah amat. Ketika masjid kotakna leungit ku urang orek. Sial gas. Sugan teh manaon guguli bedan di masjid bae. Orenganan. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Jadi eta ahli thariqah mah teh boga pikiran teh kan kos kitu tah. Ai kadeuleu ku Allah keur naon kadeuleu ku Allah isin amat lamun kadeuleu ku Allah keur maksiat. Mantak sangat dijaga. Ieulah najasun fala yaqrabul masjidal haram. Qalbu. Zahir mah masalah sapina zahir qalbu. Teu layak diri urang hirup di alam dunia nu moal kebal. Mual kebel bakal nyaba ka akhirat tinggal salengkaheun deui. Teu layak lamun sakadar dahar nginum. Ya Allah, blak mepaeh. Naon bawaeun ka ditu? Fala yaqrabul masjidal haram. Tah, ulah dideketkeun geura najis ka masjidil haram qalbu urang. Ba'da amim hada. Bersihan. Sholawatan. Suruh sholawat terus zikir. Ieu encan cenah kieu ijazah zikir eta teh talqinu zikir 3 kali ba'da salat. Osok cenah 3 kali mah bari leumpang. Siapa dibere 3 ge bari leumpang. Emang kunaon boga janji, antul komo ratusan tah budak 3 bae bari leumpang. Masya Allah karib. Nah 3 dilanjutkeun eueuh masalah.
zikir terus la ilaha illallah lalauna la ilaha illallah la ilaha illallah la bersih tiba sholawat zikirna kudu diijazahkeun heula sebab loba nu molotot begitu ya kunaon ieu ieu cenah kieu mabok zikir jaing mah teu ngadenge Abuya Cidahu mabok zikir molotot kieu padahal tuh si eta mah mabok zikir jadi molotot dia Mama Bakri zikir terus bayar ribuan dia tuh molotot pan ieu mah jadi molotot kieu nah ieu kos kieu mah bagianana zikir grogol ieu mah kos kieu mata kudu diijazahkeun je eueuh ti baheula ge Mama Bakri zikir bae jatuh molotot Mama Cidahu zikir bae jatuh molotot Mama Ki Abdul Halim zikir bae jatuh molotot si ieu mah masyaallah tasbih di dieu aya di dieu aya beuh budak sakali zikir 24 pohar tah budak kudu diijazahkeun jeung sing hade ulah sa ijazahna besihan asde ka Allah horeng salah jalan wa in khiftum mailatan lamun marane sarieun kana fakir lantaran bisikan setan cak setan teh duh lamun geus kos kieu mah meureun bakal susah lantaran putus hubungan jeung kafir sedengkeun anu bisa ngendalikeun roda perekonomian mah kapan musikun sementara Kangjeng Nabi teh geus mutuskeun hubungan musikun teu meunang asup ka Masjidil Haram Mekah teu meunang urang Mekah teh barang ku Kangjeng Nabi dijelaskeun musikun teu meunang asup ka Mekah tahun 9 atuh sedih setan asup ka qalbuna para mukminin sieun rempan kana susah cek Allah wahai Muhammad bejakeun ka para mukminin anu kagoda ku bisikan setan ulah cangcaya kitu aranjeun kabeh sieun susah lantaran putus hubungan jeung musikeun nu ngendalikeun kana perekonomian fasaufa yugnikumullahu min fadli insya bakal dicukupkan disugihkeun aranjeun kabeh ku Gusti Allah tina fadl Allah insya bener bae wa qad agnahum bil futuh wal jizyat peperangan dengan kemenangan Mekah futuh Mekah iza jaa nasrullahi wal fath dunia sing kolocor kitu kene jizyat upeti innallaha alimun hakim sanyana Gusti Allah maha uninga tur maha bijaksana eueuh nu kaluar tina ilmu Allah jeung eueuh nu kaluar tina kebijaksanaan Allah lamun urang boga keyakinan hirup di Indonesia ge sarua ku hari putus hubungan aing jeung kafir emang sia doang kitu nu ngendalikeun perekonomian lamun urang bisa secara nasional putus jeung kafir bakal dijamin ku Gusti Allah ta ayatna fasaufa yugnikumullahu min fadli insya sebab daun dengan eueuhna kafir-kafir urang teh bakal maruncul pemikiran-pemikiran baru. Ayana kafir di urang, wow luar biasa. Urang mendem, dina ayana teh dianggap sabaraha jelema nu hebat di urang, tetapi kan lantaran teu dianggap, negara teu nganggap atuh geus sakikituna ayana. Nu dianggap batur, komo kahareup teh artina dianggap teh kan orang-orang luar. Ekonom-ekonom dalam negeri kan keur meujeuna teu dianggap. Urang mah kan teu jaho, anggapan teh datang ka mana, boga aturan tersendiri. Urang mah pajar teh nganggap bae ku ari teh padahal mah keur teu dianggap. Berarti kan nu dimomoy si ieu, nu dikatukakeun si ieu, terjadilah ku ari paradok. Maka perekonomian saat ieu makin terpuruk. Nah, eta mah geus kajian urusan negara, geus tabak teu kudu dibahas teh nyaho kabeh aing ge nyaho di sia. Di jace mah kudu teu nyaho atuh bodoh berarti sia. Teu nyaho situasi, ku ari teh keur kumaha teh situasina ieu teh perpolitikan, perekonomian jeung perbudayaan kudu kumaha baca atuh. Ye, di cenah kula mah pan kiai teu bisa maca kadinya, teu bisa maca kadinya sia naik ka panggung. Bolon sia. Pan ngabolon-bolon sa sia. Baca ku ari coba perekonomian di Indonesia teh keur kumaha ku ari. Sok geura pengendalina saha dan lain-lain sebagainya bakal kumaha kahareupna eta bakeur carita nagara kajeun ke bahas iraha waktu ieu mah kieu lamun urang kuari boga keyakinan bangsa secara nasional mampu untuk mengendalikan
orang-orang luar misalna engke kan ngajerita bangsa teh ngajerita ulah sieun kos tuh boga pangeran urang boga pangeran pengendali pangeran asli nama secara hakikat hirup urang nu pangeran robah urang ge nang pangeran engke ge dibere aspirasi ku Gusti Allah nu anyar itu Allah tek datang pemikiran kuari ya urang nu mantang teu boga pemikiran mah urang boga pamajikan ketika urang teu boga pamajikan mah hayang kawin deui kan atuh kuari mah kulantaran boga teu hayang paling hayang nyandung ge lah sewaktu-waktu lah itu sewaktu-waktu tapi lamun teu boga pamajikan tak hayang kawin deui pemikiran baru kan nah boro-boro teu boga pamajikan nu boga pamajikan ge pemikiran baru kawin deui aya di SMS datang deui sial ye bangunna karena Allah amat di budak aduh Masya Allah maka dia karena Allah segala tah eta kan pemikiran baru ngaranna dah eta keur carita jodoh carita perdagangan ge sarua bae ketika orang gagal di ieu aya deui pemikiran baru gagal deui aya deui pemikiran aya deui nang Allah tah eta kan urang teh kebergantungan negara urang kebergantungan kalau ngan geus kos kitu kaayaanana sabodoh tah mah ieu mah keur carita lamun kuat di embargo di batur mah di embargo susah di urang mah di embargo moal susah ka jeung kumaha ge urang lamun bersikeras embargo ku Amerika dah ujian lalintuh di urang mah sebab naon dangdeur bareuki keneh ayo hui beuki keneh embargo urang mah Indonesia di embargo atuh di urang mah boro-boro dangdeur jeung hui boro-boro sagala hui butun sagala nana di urang mah suweg ge beuki keneh suweg urang teu nyahokan kunaon budak kuari mah suweg semua teh suweg badur dia badur di dahar bae geus mabok tinggal mabok lah pokoknya di urang mah ambalaya sebab urang mah atupan ieu mah negara sorga Masya Allah karim di urang mah naon anu teu jadi atuh di urang mah sagala rupa jadi jukut ge amis di urang ge eueuh teuing mah urang mah atuh jukut kan menang sabulan beda sora paling atuh pan baheula mah eta tah kula ge pan keur leutik teh keur leutik di pagahan tah ieu tangkal naon ieu ieu tangkal naon kitu ngaranna teh cucukan teh nu aya cucukan nu paranti samak teh handat cabut cot tah geura dahar amis Masya Allah pandan teh teh pandan amis eta geus puguh centek geus ngeunah jasa baheula segala birarung ya Allah ya Rabbi bintinu segala ngeunah jasa bintinu mah kayu tah mah tuh manuk daun nu eueuh di urang pokona urang mah di embargo moal kudu susah cara di Ethiopia di urang mah moal lantaran atuh ambalaya kadaharan di urang tinggal boga keyakinanana bae koboh jadi urang mah loba anu torekat norerekat maka tilok dahar aya eueuh mah ya Allah batek ieu tipe-tipe ahli torekat teh geus eueuh kuari mah beneran paegan cek guru-guru urang ulah ngomong-ngomong torekat eueuh kuari mah emang bener lain lalagaan sebab ahli torekat kuari mah eta teh sarala lain mentingkeun zikir mentingkeun dunia kuari mah geus eueuh cek guru geus ulah ngomong-ngomong tarekat eueuh geus kuari mah anu tapa di Gunung Karang lah baheula mah ahli toriko nu tapa di Gunung Gede baheula mah ahli toriko nu tapa di Gunung Anten baheula mah ahli toriko nu tapa di keramat-keramat di leuweung-leuweung ahli toriko anu geus teu maelu kana dahar jeung inuman atuh kuari mah ahli toriko main hotel baik budak Masya Allah karim tak inget baik kalau ka Gus Dur pemain hotel baik aya tak kiai nu ngomong kieu aing mah daek norekat kos Gus Dur mah mobil mewah di hotel baik nah, tapi kan lain gitu tahu geus jadi mah masalah deh kumaha ge sebab teu ngarasakeun indahna dunia teu ngarasakeun lazatna dunia geus jadi mah nu hese ge memeh jadina memeh jadi aing geus jadi leuh mah tuh sadajan di kasur nya mah teu menikmati kasur tilok nanyakeun ieu kasur ieu noak lain ieu henteu ieu lo kayak urang akan nanyakeun ieu lain deui noak ieu mah panas ieu lain deui
tah tilok dajakeun ieu mobil naon ieu naon henteu celek bae aya nu geus jadi mah aya nu can jadi mah waduh potonganna bagus namanya sabaraha duit sih kos kitu teh lamun tanah aing dijual ka boleh ye panajuk ka dinya atuh nah eta kos kitu aya geus jadi mah teh kumaha dahar kumaha aya da bae ngeunah atuh dirasakeun teu ngeunah atuh dipikeun gitu kitu amat sih norekat duh jelas hese ngan aya kan aya mah ngan ngamimitianana nu hese teh geus jadi nawa atuh kabeh ge kuari urang deuleu Habib Lutfi deuleu Gus Dur geus jadi da memehna keur meujeuhna bulan-bulanana keur meujeuhna puluntang palantingna teh yah urang kan Habib Lutfi di mana kumaha Gus Dur kumaha nyahona kuari Gus Dur nyanyi be Habib Lutfi nyanyi nya kadele nyanyina be ku urang teh nya hatena di mana kumaha hatena Gus Dur mentak terbukti ku Gusti Allah nya nama di lain-lain kabodo di sabodo dihina kitu bae disanjung sakitu bae eta ngaranna geus jadi urang mah panteu meunang tu meunang ngahina sanu ngahina je sana aing teu pernah di Bogor beureun pan aing di Bogor dagang salak goblok tah eta lah urang wajib mah ahli Allah mah dihina kahayangna di lain-lain kiai teh resep urang mah pan teu meunang aya nu lain nyai-nyai itu ceramah bae penceramah yang akan memberikan tausiah Haji Fudoli Kiai Haji Dr. Andes Fudoli kudu dibawa bae hampura budak kiai na tuh haji pan mahal eta Dr. Andes nah awas ya ku aing teh dibawa awas tak eta teh kos kitu urang mah masyaallah kuat ka usul ada kekurangan eta boloon budak nah ai ahli Allah mah mun disebut kiai teh jangan mah cerik ya Allah aing ge ku manusia disebut kiai ku Allah mah meureun bajingan aing ge sebenarnya mah ya Allah isin amat aing hampura geus ulah make kiai geus bae bajingan Fudoli gitu atuh kudu makan kos dibulak dibalik digunyang diganyang ulah aya naon hate urang keur dikiaikeun mangga keur henteu mangga keur dibajingankeun mangga nah lamun geus plas masalah karang jadi jelema mun masih keneh sial geus aing kita naik teh dikiaikeun awas ya poe ancam tah mah setengah jelema tah mah kos kitu tah eta urang deuk hayang jadi jelema teh hese kudu boga guru bolak-balik urang mah lain maksud Kiai Haji Pendi mah teh sama sakumaha ya bisulan ieu kikieuhan bae asal teu disebut kiai memang haji teh Mang Haji kiai sia bae liwat Mang Haji keneh bae geus kolot paan kiai ke naon ge asal disebut kiai bae teu dahar ge sapoe bang seubeuh sakieu teh yang urang aing geus dikiaikeun namun kudu lain kiai tolol teh teh eta teh kos kitu jurig dah maksud hayang jadi jelema teh hore itu di alam sakitu dicaci sakitu tah eta karak jelema masyaallah yalah innallaha alimun hakim wallahu a'lam.